Sakumaha kamu minat kasadayana. Alhamdulillah calon pengantin pamit miwah rombongan para kesupi ngalir ngungkeun ngabandeureut ngumbat-ngumbat nyatang pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Purwa wita ieu pamuka carita minangka pamuka acara babasan panika pegawaian lamun nantu kajungjunan sing lulus bantu jeung tumbuh buah sarena. Nada paniksen acara pada digawe. Menangunun hanturan wilujeng sumping disugeng ing pucuk galuh kaluraha katelahna tempat anyar pangharepan sarakat keur kahirupan kulawargi calon panganten istri di sisi galuh hanjelu silana honcewang sumangga gerahayat calon panganten pameget miwah rombongan.
Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin, para tamu saya, khususnya calon pengantin pamungkas lima rombongan. Bagi rawat sebutan pribados, pawali menjadi bilang-bilang. Sekedar kayak dilila-lila, nunggi anti-anti didapati, didago-dago di barito, kayaknya para kos nyampang. Para hadirin, miwa para tetamu sadayana, acara orang kawitan kolantunan kaum ilahi kepada dilakukan kuasa Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum Kekali gali rehat yang manahan. Ayah nao nya pamaksadan, lemawi jauh-jauh dijunjung anggang-anggang di dayang. Sumangga gerawat cakeun masih balaka. Sumangga kapamirsa kesepuhan calon pengantin pamageut dihaturanan kabayun kanggo ngadugikeun leuweung kal hati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nasta'in ala dunia nabi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Para wadi dan istri kami mulia pamina ka pamirsa sami di murid sing kuring kada sami kula di Bapak Alfian. Kau rombongan misalnya puji syukur kagusti maha ngaraturkeun rebu-rebu nuhun laksa kecil kabingan kapal wali di dieu ieu mah suguri paratos gasi dikawi enggal-enggal ditarima. Dipokok hiap-hiap kubasa anu rendah somena diaut ke tulang tanjung pasewa kembang manaya melati menjadi saksi kawis kawingan dari pribumi sampai rombongan sumbing. SD marat mimpi karena hati mata bekas mana kami rumah media pan bagia kami gaya satu kelas yang ini kabingan lembe yang sedikit layu asih penelitian rasa bapak yang mengenai saat kami atau pulau margi bapak biar saat pulau margi bapak nama. Mulai yang dimaksud sejak naik janji persini manjangkan simpang babarayaan sahabat redna tina hati sakeser daun sapangkal sabungkus dari bungkusnya nyerahkan pengantin pamageut sareng cacandangana simpuri sahabat dharma kawasan yang cerita kanggo pangaweuna mangga nyanggakeun kanu disebutkeun di pihak calon pengantin istri Bapak Epeng wakil disayogikeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terutama di nama orang sulit dari hati manusia. Puji syukur kepada lakukan kuasa. Kalau parantos makanan nikmat sareng barokah parulansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bapak Wali, Bapak saksi-saksi, mendatangi. Dokumennya atau sekarang klik mangga langsung acara lanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wamin ayati bi'an malakalakum dan antusukum adwa dan nasikunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawadah dan warahmah. Inna fi dzalika laayatin Firqaunin yatafakkarun wa min kulli shay'in khalaqna sebanyak la'allakum tadakkarun. Kami bakal sarankan mulai dibaca Pak. Sanapas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami para tosa sadayana kekening tetap alhamdulillah. Mohon Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak tegaskeun putri Bapak Suki Barafa binti Nawa Suki Barafa sareng saudara Rizky Maulidi kalayaan mahar seperangkat alat sholat sareng perhiasan dibayar kontan. Abdi tarima nikah kawina Eri Subitarafa binti Nawan Subitarafa kalayaan mas kawin eta dibayar kontan.
yang mungkin bisa tahun kabutan tidak makan. Mama, kasih sayang mama. Mangga ka bapak, anak ka bapak. Mama berdoa semoga anaknya menjadi keluarga yang besar. Mangga ditukeun. Kita berdoa dari mereka ya Allah. Anaknya berdoa suci. Selamat datang di kehidupan kami. Itu seneng. Oh, ditahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Katukang Surabaya dilanjutkan di bulan nyata diwariskan mengabadikan meter-meter asli jantan pasti janji sejarah laki-laki diwari sungguh di waktu negara bangsa Titi masih melestari Ayu Rizky sarung dari Eri yang muter di balai bojong. Ayu Rizky sabada ijab kabul diucapkan di Eri anu satadina dibikian babirana garis kodi tuntunan ku Nabi Ayu Rizky hartosna tidak ijab kabul tanggal walat dunia akhirat kenaan di Eri dipasrahkeun ti lamanna kadiri kahidmatan bakal sumpah tina keunap agung Neng Eri dina doa dan doa nu dilafatkeun ku Ayu Rizky. Katilu akhlak lagi Robi teh Banten sareng salambar rambut anu masing-masing tungtungna dalam pangkeun kuduaan Ayu Rizky ditumpuk ditumpuk Neng Eri ditumpuk deui kedah silih diaturkeun. Istri atau saat pengajar sarang keluarga sadayana di aturan kabayu. Diwali dalam baca buka lembarannya nasa di rumah tangga mengulas asik antara hidup duaan.
Acara memberian bagi kami para peserta pimpinan adalah salah kepada waktu tidak purna. Karena sarang tata titi undang bahasa karena arte kampusan anu ditedak simkuring hobi siang pasar rencana Dikeun Gusti ya. Amin mundur urang kafir acara kumaha santalah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.